Ke warung coba garokok kieu ya teh. Duit aya papasan bisa nganyuk lah mun kurang duit ke. Jadi kayaknya mah kurang guru teh. Kudu pilih ka guru ya mah. Ka guru emang ini tuh nyeri kenik euy. Semester kemana ya euy? Wah, ini mah tong cenah nyamun aing ka guru euy. Jing, si Heran itu euy. Naon ya euy? Siap-siap urang euy. Aur mana euy? Kuat euy mana mah euy. Aduh, aing yo. Untung aing mangga duit na saku goblok. Tukang angkot. Aduh. Sina mah. Aing ngarep ka dieu sugana ya guru euy. Bruh. Salah lagi. Semester. Nangan bagus. Hah? Cacit. Naon aja? Naon. Kita jurus sekali dah. Naon tak? Yo, orang dah. Ya cara mah orang perlu ngeluarkan ilmu orang, ilmu ngomong ke orang. Tah tinggali hei. Hah? Karo action gitu aing tah. Aing boga jurus eta. Set. Tah, pokok. Padam aing ye. Gitu euy. Age boga yo, guru aing yo. Padamna teh entah. Set. A few moments later. Astagfirullahaladzim. Lagi rasa naon ya setegar lagi ya. Gitu ngagep bawa murid aing aya kunaon-naon ya. Aing telepati lah ya. Murid aing ti luanana. Erlar. Ejot. Yudis. Ada rieu. Di luanana ka dieu. Guru ieu euy. Wah, ini mah guru. Kak, saya panggilan lat. Urang rek kana itu lah. Kak. Guru sih kana mah euy hariwang ka urang euy. Kakaknya. Bakal. Dan guru euy. Aing teulanya euy. Oh aing kalau gitu lah. Salah ngadarat euy. Tuh. Mahal itu na euy. Anjir, nah bieu aya di dieu euy. Urang salah ngadarat euy. Berani tuh kudu mah. Hampur aja euy. Daerah kampung aing. Ayo. Masalah ieu. Muga murid teh wacan sakti keneh gitu euy. Wah, aing bedolan. Bedol wae. Awak. Tuh. Tuh. Oh, tarik teuing guru. Tarik teuing. Kemarahan ayo. Aduh, salah ngaleungit peureun. Kaduduk. Kumaha ya itu ya. Tarik teuing guru. Pura. Eta aya di dieu euy. Kunaon nya?
teh di ku aing bejakeun ka guru aing disiksa anjing disiksa nah. Sumpah di dieu ih. Aduh. Ada duarana di borak suluman teh. Aduh. Bejakeun nih guru ah. Kurangnya kurang dipanggil ka dieu. Kurang ngarasa teu kenah ya isyarat. Kurang nanyakeun ka hiji-hiji ya ka murid urang. Aya naon sok ngomong hiji-hiji. Guru hampura tadi si ieu jeung si ieu narang ka saya guru. Aku saya teh tinggal ada tadi nate guru. Ka guru manggil. Jadi terjadi guru hampura. Terus Urangnya sarua sudah kieu tah nyolot we duaan. Papanggih jeung si ieu teh jeung naon mana ningali. Urang teh keluarkeun kodam pangkuatna gini. Keluarkeun guru manggil. Orang ini cegat ieu duaan ieu. Sarua deh. Orang nang tanggelut teh. Orang teh sarua we dijuruskeun ku urang teh nih. Dijuruskeun cing planting teh. Aduh. paingan kalau ngerasa terkena tuh dah pamukas kurang nu dipikeun teh beutik halaluarkeun otomatis refleks ka urang. Nyeri cangkeng. Oh, nyeri cangkeng. Urang kartapa tadi di natangka. Bener. Rese guru ieu teh pang gitukeun tah. Jadi hayangna kumaha sok? Ayeuna mah mengkong panggih ieu. Berarti ya guruna di mana ieu nu duaan ieu guru? Pan ieu guruna teh. Ya geus saya orang adu ilmu lah mencak yeuh ngajaran. Sok. Sok tuntaskeun eta mah mengkong aya guru di dieu. Ayo ayo. Sok ka ditu. Sok ka ditu. Siap. Sok ka ditu. Matahari terbit. Kekuatan amunang anjir. Kita jago. Wah, aing ngali jurus aing dah. Anjing musuh. Cus. Wah, anjing gede ya mau. Anjing. Oh, gede teuing kana mah deui. Anjing, aing kita. Bruh. Baran apa gitu? Ah, bae lah. Kumaha we lah. Kayak ada apalen meureun. Aing naon eta garalut kitu naon eta? Bae dikeur adu ilmu. Adu ilmu. Lain ditinggali-tingali ciga nu garelo nya. Lelo eta kagok. Antep Nah, indang naon ieu? antep dong karakter radio nu bingung ya. Beunang kitu mah naon? Ayo lah.